Nah, inilah gunanya nyiru. Para wargi. Itu bisa usaha. Asap biasa wae orang mah. Dulunya teh bisa usaha. Kayak gitu pan bari ngadaweung teh. Pan ieu usaha, apa tinggal ditayeup pengrajin nyiru. Di daerah Pak Gubernur mah nyiru sareng boboko diabadikeun, dianggen. Oh, kieu. Sareng ada mah nyiru teh nya. Sabaraha hiji mah eta? Nomor hiji. Nomor duanya itu geus anggeus dua. Oh, nu tos beres 2. Eta kangge pesenan, Pak? Hah? Pesenan. Mohon anu butuh bikuk jual. Ya. Wah. Oh, itu nu tos jantannya, Mak. Nah, 2 tinggal. Nah, tuh, ya pengrajin nyiru aya keneh zaman kiwari. Ya udah ini butuh atuh. Ih, da salamina diperyogikan, Mbah. Nah, gini. Ya. Hasilna kieu anu teh janten teh. Apa ieu tadi icalna ka mana, Bah? Pesana ka pasar teh pesen, Bah? Ada gacan. Gacan. Gacan ieu mah tuh. Emang aja main ngawitan. Oh, ngambe ngawitan deui apa? Nya. Tapi aing oh, kangge dulu beuyeum. Kadang budak bawa gawe mah japat dan panggilkeun niru ke Surabaya. Oh, ieu teh hiji teh ngical sabaraha apa? Ngical hiji 60. Oh. Aya we mah sakali bermuli eta mah. Kayak ieu nya dagangkeun apa Dedi nya? Pak Dedi ieu diangkat nyiru di dieu gitu di Cibubuhan. Dipeser 60.000 hiji. Ieu mah awi nage awi khusus nya banyak. Sanes awi anu biasa gitu nya awi naon sebatna teh lah. Tali ieu mah. Awi tali, ieu mah awi talinya. Nya. Nah, ieu mah awi tali. Ya mudah-mudahan hebat teman. Oh, pesan genep ieu nembe 5. Sekarang ya mudah-mudahan we atuh sing dieu. Sing langkung aya seueur pesen. Da seueur kana diperyogikeun. Sarasna mah seueur kana diperyogikeun gitu. Mung ayeuna kan teu aya anu naon namina teh ngomongikeun deui gitu. Nah, sama dia. Mangga anu peryogi nyiru nya ka dieu ka daerah naon itu namina Cibubuhan. Desa Cimanggung ka Abah Uko dia pesen nyiru. Tah Pak Dedi yo nyiru aya di Abah Uko dieu 60.000 hiji. Mangga pada dia masuk ngangge keneh nyiru ngangge boboko ngangge hawu. Eta mah tah ieu nyiruna meserna ti Cibubuhan Pak Dedi. Aduh saya nuhun. Ieu mah langsung ditapi heula nya jiga nembe diisikan kana bobokonya. Nuhun. Sae pisan mah. Oh, Lu baru dak eta kadang-kadang cara di rumah heula. Mana rehong. Ada kahawu mamanya. Oh, dina hawu mamanya tuh. Duh, bulan pisan nyangu dina hawu. Ayeuna diakeun ngangge ihid tuh. Oh, tinggal ieu mudah-mudahan we tuh nya. Sok sing seueur anu pesen ka dieu ka Abah Uho ka dieu. Pesen tah. Ieu ihidna. Tuh ihidna oge aya. Ah, kapan kapungkur ge sok kitu mah ngakeul teh dina nyiru nya. Dina nyiru mama na boboko. Dina boboko. Ngakeul dina boboko tapi dina nyiru. Ah, terus diseupanana dina yu. Dina seeng. Aduh, nikah cipta
pulen sangu na ieu mah. Ah, ieu na Parawati tuh. Saya bisa nambah hebat. Niru bau cibubuhan. Enggak. Oh, kieu. Foto ko.